nyimpan barang di petian dibantu kapak idola berjuang mati-matian ngaronyakeun keadilan. Cai-cai dina eri bogang mama dikiwakeun bogana dikakiwakeun kumalara di pawanangan kadang aja di patrangan ulahnya kamunan maragi teuing di pangeran satu tanada meja bola kokosan bangatuna ti lampi satu tanada dapat bela antusan dugi ka enaci ieu rarigi ladawana jana teki kinuku sayang manukna adil nama Gusti Awidi atur sadaya makhlukna lamun kena serangan pangeran langkah eling ka pangeran teu cara mah menang musibah kakara eling pertobat cari pananja dican kalun alun langkah eling ka pangeran bisikan kurukumun patekadan anuna tangan tosen kokodana tapi niat kedah tiba ku kokodana hebat urang wajib tumarima kanu ngarsakeunana manusa teu kumawasa angin ku kersa mentenan. mangga urang sami-sami ngajujug darajat seni ku jalan mah ku jalan ati nu murni persatuan ulah Di rata-rata Bapak, aduh ya Allah.